Rek gawe wah nu ngajak geuninganan. Bismillahirrahmanirrahim. Aya nawe geuninganan. Geuning keur dahar di Jubaria. Hayang atuh urang dahar. Hayo atuh rek daharan mangan wah nanaon geuninganan ieu. Aya ge jeung nu kieu. Cik wae nyokot kayak itu ke dapur yang daharan manusia masuk makan ngadon wae. Kan bae atunya nyokot ku sorangan nya. Jor mah kayak itu nyokot. Ngantong dibeakeun deungeuna. Eueuh jang pageto. Awas ya. Ieu di mana deungeuna ieu? Eta dituna di dinya di huruf ditutupan non ditutupan lisung. Aya henteu. Aya ieu. Hayo urang dahar geus kumaha. Nah Aisyah, eta dengan tamu lo babat teh, ngecek aing ge eueuh jang isukan. Kan bae isukan mah nyeun deui we. Sia masuk bakat. Ari si Mimi Icung lain kamari teh ngajak Tanur. Mah langsung ngapodan urang mah. Har. Apaan kamari geuninganan ka uing manita? Ka urang mah geus nepungan da kita. Heeh, meureunnan pohon deui. Apaan kamari teh ka urang nita cenah. Oke si naon si Jua ajakan cenah bantuan Tanur di ditu di sawah. Irah eta teh cenah. Cenah pageto. Pageto. Heeh, da eueuh nu eta, eueuh nu Tanur. Kumaha cenah dibedaang henteu. Ge bere. Coba kita makal tanggung mengenal. Heeh. Nanti jeung naon geuninganan. Ngundah ieu. Atuh ari ngeunah mah syukur we. Entah jaham urang. Ada sia masuk bakat aneh. Kalakuan teh si Ipa. Si Ipa ge pagawean geuning ka si Erot cenah. Si Erot kamari sok ngomongkeun ta si Ipa cenah. Tanda hari mah teh besang. Mata ka dia we bieu teh erek ngabejakeun, erek ieu erek minyak. Ieu ebeg. Da sia mah bakat. Sok ngaron wae rek daharan teh. Nya eta uing teh rek ngurut kamari apanan dititah geuninganan ku si Imas ditah tempo deui cenah da nyeri deui suku. Ai maneh atuh leuheung we kieu geus balik. Anu ni nya munyuk-munyuk aya ngamek nyut. Aisyah ngomong kanyut nu saha pan sia teh lain teh boga salaki. Atuh ngiruan atuh uing geus lila teu ngomeh. Tadi ngomek nyut. Moy nyimut. Moy nyimut na ngomek nyut. Oh, heueuh ngeunah atuh sia mah meureunna. Atuh hayang uing gorengana mana? Eueuh nya enak meknya, euneu meknya. Atuh angin tabubukna we meknya enak ngawanya ni. Pirakuna ya. Mana cing ningali asuh. Ni nyamuk-muknya, nyamuk-muknya. Kan bae angin. Kan bae nya anu nya. Heeh. Wanyaan. Angin tame aing bubukna jangkel. Selawan hayang dahar sok eueuh deui mah nya. Enggak mangin dara meuni nyok we oyong we nyak wae. Atuh kan bae sia teh da di aing ieu. Gai atuh nya Rek main genyimun nya ngeun. Heeh atuh jika itu tuluykeun deui rek ngomeh kanyut mah. Rek ngomeh nganyut anu eta nya mana nyong nya. Engke aing miluan. Ngomeh nganyut nya. Hirup balangsak mah kieu geuninganan akang. Hayang beas oge geuning kudu ditutuan heula teh cara batur ngagiling. Nah, ari sia teker naon nya hayo we kukulutus hirupna na teh. Sampai akang kuasa sekeleun tinggal di kokod. Atuh wayahna we geus teh. Ngan hayo kukulutus sia mah teker naon teh nya. Atuh dari teh boga duit mah wayahna we nutuh heula. Heuh akang teh mere duit geuning kok gawe cenah. Atuh da gawe ge ari can gajihan. Masuk aneh geura. Ieu mah sok kadang we kaluhur atau sok nempo batur bisa ngagilingkeun antepkeun. Ai masih keneh bisa nutuh manggas we nutuh heula ayeuna mah. Heuh da teh kesel kumaha akang. Cek akang cenah geuning cek baheula geuning keur bobogohan kumaha nyeunana. Naon? Akang mau pernah ngomong kieu cenah erek dibungahkeun, erek dibahagiakeun, erek dipangbelikeun ieu itu cenah nya heueuh. Mana bukti nama geuningan kieu we geuningan teu atuh ayahna we acan meureunnan sabar atuh
Tongsok wake cek urang oge tongsok nempo wae dangan kaluhur, tempo batur. Batur mah aya nu leuwih balangsak ti urang komo. Urang mah masih kena bisa dahar saksana aja nutuh heula oge. Batur mah di mana yang dahar ge? Belum tentu bogaeun kudu meuli. Heueuh Akang. Sing sadarna kadinya. Sing ingat baheula keur bobogohan kumaha. Ieu mah sakitu maneh nu hayang ka urang teh. Heueuh nya. Asa Akang ti heula hayang ka Nyai. Puguh maneh. Baheula saha sok nu belaan di kebon kuat tataekan. Manya deui. Kuat gugurawilan saha eta? Sok ingetkeun kira. Piraku geus poho deui. उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहे भरेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। उसे दर्द जुदाई हंसना भी होगा। लाके झुकाए कोई वो ना झुकेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, 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 हर दिल जो प्यार करेगा। Asa arera Akang ih dasar ih.
nya baheula sok ta saha nu sok ngudag-ngudag akang teh belaan jujuralitan segala pot gugula wingan geuningan tangkal jamu sok saha eta teh Si Akang mah sok inget-inget di era nyai teh asak bajing. make kudu era sok kudu Akang mah geuning nih nyai erek nyium geuning malah didagungkeun hulu nyai. tapi indah kan kerjaan bobogohan mah dunia teh meni asa nu duaan. Akang meni berbunga-bunga geuning deui Gus. Matak ari lamun keur karso kudu ingat kerjaan baheula kumaha. Akang Sing sadar wah aku putus wae. sok inget teh hayang balik di kajaban baheula nya. Lamun bisa madaina mah kumaha. Si Kesal deui we meureun ayeuna mah. nya ngan hayo we sia mah kesel hirupna da. Iya kan mau pinjam halu teh ya ke si teteh. Ada nggak ya si tetehnya? Nuhun ya. Itu kan halunya tadinya mau dipamut sama Tarsi. Aku naon atuh lain teh tadi aya rek nginjem halu mah. Tarung dulu wah. Iya, mana tuh sok lengle ada geus tua ieu mah. Nah emang mana jang naon nginjem halu sagala? Ikan buat nutuan kaca. Nutuan kacang naon? Buat kacang maneh dari tutuan ku halu. Ya ampun, wah kemana aja ya kalau bicara teh. Nyai geus rek nutuan naon atuh? Kan buat nutuin kacang, mau bikin kacang. Oh, suka naik teh rek nutuan kacang maneh ku halu. Kalau itu kan ada alatnya, wah beda lagi. Oh, eta tuh ari nutuan kacang maneh sok kunaon? Bejana tua ih. Wage hayang nurutan geus liat tadi tutu. Da geuningan salaki eueuh. Kepo ini dia mau turut ucing. Nyahos ya aing oge. Paling oge sia mama kedoran pacul. Mainnya deui kudu rambut dasar nenek atuh. Ada apa ini teh kok ribut-ribut? Enggak ada apa-apa teteh. Tadi biasalah wa erot. Oh, itu tadi dari mana? Dari warung habis beli sabun colek buat ngocok. Oh, gitu buat ngocok ya ampun. Sina tuh masuk dulu. Enggak teteh tadinya kan mau nambut halu. Tahu-taunya udah kepihelaan sama wa erot. Oh, iya. Tapi duduk dulu sini kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya teh. Udah lama Kesel deh. Kesel kenapa lagi? Ya halunya sama wa erot. Iya, emang Wa Erot barusan sih kesini, katanya mau pinjem halu, dia tuh mau bikin apa kalau nggak salah, mau bikin pencok kacang katanya. Pencok kacang. Kesel tadinya kamu Tarsi, hari ini juga Tarsi mau bikin lagi. Ya kan nggak tahu, kirain Tarsi nggak jadi mau pinjemnya, jadi ya udah, pas Wa Erot duluan kesini pinjem, ya udah kan teteh kasih. Iya tadinya kan mau minjem sekantenan ke warung gitu. Oh, emang Tarsi mau bikin apa? Mau bikin kacang gejrot, kue kacang gejrot. Oh, kacang gejrot. Iya, kue kacang gejrot. Yang lumer-lumer gitu. Iya, yang kayak kental gitu. Oh. Ya udah tuh nanti aja tunggu aja dulu. Ya enggak, Wa Erot kan suka lama nih. Ya terus mau pakai apaan? Mau pakai gagang pacul? Itu Oh, kan gagang buat, pacul ada. kan buat rojo. kan Kalau sama air mati. aja. Ya udah atuh gimana nanti aja lah tunggu Kita terima dulu. kesel deh, ya Ya mau udah gimana lagi? gitu kan Tarsi udah duluan mau minjem. Iya kan kirain teteh nggak jadi. Kemarin waktu kemana aja? Ya udah nanti bilangin ke Wa Erot ya. Iya. Aku mau namut gitu ya. Soalnya kan ini harus dibebak dulu. Iya tahu. Ya kan yang namanya juga mau bikin kacang gejrot ya harus dibebak dulu lah. Nanti Iya. kan lama-lama juga keluar. Ya iyalah teh biar keluar ya, makanya aku juga harus dibebak dulu gitu. Iya iya, namanya juga bikin kacang gejrot ya harus dibebak dulu lah. Karena lama-lama juga nanti keluar jadi nggak perlu pakai air. Iya, nah kalau udah keluar enak ya. Ya iyalah, ya pasti lancar lah kalau Lancar. Kalau udah keluar pasti seset gitu ya. Ya udah teh tapi mau dulu Mau ya. kemana dulu nanti Saya dulu kan aja. tapi kan belum gegerot. Ya udah tuh. Ya teh nanti main ke Imah ya. Iya nanti main ke sana. Jadi teteh. Iya. Ih, si Atun kemana? Dewa yang kican balik cina. Udah tayangan heula ini. Atun. Atun. Aing sukan sih arek ka mana? Mau ke mana-mana rek naonnya. Atuh sukan membantuan heula ngaramet we di urang. Heeh.
Kana meding Heeh, di memihicungan kan tanur nangke cenah geuninganan pageto. Oh, heeh. Tanur eta naon teh ngaramet di mana? Nya tuh sia teh aing ngaramet mah di sawah, pira kudu di kulah, sia masuk aneh. Oh, heeh nya aing poho. Heeh. Wayahna we nya ngan liliuran meureunnan. Aing mah teu boga duit. Heeh, kembali urang ngadang ka kebon ngoyol. Heeh, oh bantuan we, heeh, kitu we. Ngeunah dahar teh ieu. Anya hayang deui ieu nyokot. Oh, ka itu nyokot deui we, ka itu. Bari sakalian bang nyokotkeun cai. Heeh, gae. Aya atuh sia teh cai teh hesekeun. Sia, sang aing bahe. Jadi mah batur liwat eta make dikitukeun leungeun. Apaanan aing teh nungguan maneh, hana rese. Euy, urang mah teh nyaho. Aing Ini, mah. nuhun geus daharnya, Terganganahna. Sia bagug aing mah. Sia mah lain beresan heula. Ningan keur dahar. Jeung naon eta dahar? Hayang atuh urang dahar. Hayo atuh ka dieu rek daharan mah. Kata-kata naon? Atun. Atun.